Iya gerak. Meli apu ngan duit nangke. Rek nganjuk. Meureun. Lain nganjuk, orang teh meli apunya. Ngan duit nangke. Ari nganjuk mah beda, ari nganjuk mah bagi orang yang tidak punya duit. Ari urang mah boga duit matungan mayarna engke. Sia tong motah teuing ka aingnya, sia tong nuduh aing nganjuk euy. Aing mah meuli ngan duit nangke, ngarti teh sia ha? Bangsat mah. Ayeuna we atuh. Lain ayeuna kitu. Duit mah emang aya di imah ngan berbentuk sampai ke burit dijual jadi duit, ngarti teh sia. Nganjuk ngaranna. Astagfirullah, eta mah lain nganjuk, ngarti teh teungeul kana ku aing sia. Ya bisi sia teu ngarti ku aing ek dijelaskeun eta sampai ke burit aya nu meulit. Terus codna Lamun teu jadi kumaha? dijamin jadi, soalna eta jelema ti kamari geus ngainbokan wae. Atuh yeuh. Tah kitu atuh tadi teh emosian wae sia mah. DP-an atuh saeutik. Anjing teuing sia nya ieu teh apu euy lain apansa. Mani make DP segala rupa, motah teuing sia mah beungeut hideung dasar sia. Nganjuk. Kasep, sia tadi ngan ayu we nya ngomong unjak nganjuk. Sok iya apu sabarahaeun ieu sok ha. 2000 lain dileuwihan ku aing 25. Nganjuk mah nganjuk. Camkan itu. Siapet kene euy. Ek mayar lain. Najis teuing kudu mayar mah aing butut apuna ge butut. Butut kumaha? Pas apuna kana kadongdongkeun teh teh nyakrek. Aing kamari nyeun manisan kadongdong, ku aing teh make apu. Tapi efekna teh eueuh kana kadongdong teh euy. Efek naon ieu teh? Kadongdongna teh lain kalah ka nyakrek, nu aya kalah ka hipu jiga kulu bolet. Ih, aing mah teu apalna naon sia makena. Terus aing nu salah gitu. Sia tong nyalahkeun aing nya pan sia nu jualan. Panu biasana eta teh. Kakara meulina ge aing mah. Sok sotoy atuh. Ya nya samemeh dijual teh pan aya quality control meureun, mana nu layak, mana nu kadaluarsa model beungeut sia we tah kadaluarsa geus teu payu ka awewe. Ngarti teh ha? Terus ayeuna kumaha? Nya gantian atuh. Tah kan nya untung can dibayar ku aing. Bayar ayeuna. Ke bayar mah aing meuli aida hiji pokona ke manisana geus jadi dibayar. Awas ya mun apu jeung aidana kadaluarsa deui moal dibayar ku aing mah moal. Modus. Deukeun geuwat, deukeun. Buru deukeun. Dasar beungeut tah seuseuh. Aing ge apal da si eta mah modus hungkul. Dia gerak. Ek meuli deui apu nya. Aing teh ka dia ek mayar hutang kamari, da aing mah lintut cundang. Nya mah ek mayar beungeut na kesad kitu. Beungeut sia teh pokona mah aing sok tayang sabarahaeun dileuwihan. Yeuh nya sia teh ngahutang Dibayar, lain apu sok. hungkul euy, lain kamari Sok, hungkul. iraha deui Minggu sebutan kamari, sok. bulan kamari di acan. Sabarahaeun? Salawe. Sok ngarang sia mah. Salawe ti mana, cungur? Naha. Pan apu Pokona aing tayang mere kadaluarsa. toleransi ka sia melukanan aing sieun ku sia ha. Anjing kurang ajar sia nya. Oh. Sia teh sieun ku aing. Teu euy. Pirage tukang warung polontongnya sia sok ku aing mah dibeli warung lagi jeung jelema-jelemana. Apu ge teu kabeuli sia mah. Saha ieu? Saya tukang pukul. Kemari. Tukang kai lain. Anda ini ya sudah mengelek-ngelek Oh, hatiku. tukang Oh kai ya, ngaku. oh ya, mana? Oh ya.